أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم والله أعلم بمراده الله يسدون الله اشترى ikutuku ya Allah minal mu'minin saking wong kang mukmin kabeh anfusahum wa amwalahum ing pirang-pirang awake mukminin lan pirang-pirang hartane mukminin bi badziluha fi ta'ati kalawan yentah masrahakeun ya mukminin ing amwal ing dalam taating Allah kal jihad kaya perang bi anna lahumul jannah kalawan satuhuna iku tetep kadue mukminin apa surga yuqatiluna li perang ya mukminin fisabilillah ing dalam arah ngaluhurkeun agama Allah fayaqtuluna maka kabunuh ya mukminin wa yuqtalun lan den bunuh ya mukminin jumlah istinafin iku jumlah istinaf bayanul isyra iku mertalakeun kadue syira Bikiraatin lan ing dalam kiraat suji mabit taqdimil mabni lil maf'ul kalawan dan inginkan mabni kada maf'ul jadi atuh fayuqtaluna wa yuqatilun fayuqtalu ba'duhum tegese maka den padain ya setengah ya mukminin wa yuqatilul baqi lan teruskan perang sepokang karina wa'dan alaih kalawan janji atas Allah haqqan kalawan benar masdarani mansuban bi fi'li ma yaitu masdar karena kang den nasabkeun karane kalawan fi'il karena masdaran al mahdhuf kang den buang Taurat kan tetap di dalam kitab Taurat wal Injil dan Injil Al-Qur'an Al-Qur'an wa man awfa bi ahdi utus sapaman iku kang dohon yaman kalawan janjina man minallah tadi bang saking Allah ila ahada awfa tegese orangana orang suci kang luwih nuhun tibatan Allah tinimbang saking Allah pastabsyiru maka barungah sira kabeh fihi iltifatun anil ghibah iku tetep ing dalam pastabsyiru utawi iltifat saking gaib bi bai'ikum alladzi bay'atum bi kalawan ngadol sira kabeh kang pada ngaradol sira kabeh bihi kalawan bai' atawa alladzi
wa dzalikal bai' lan uti mangkono bai' wa iku tawi dzalikal bai' fawzul azim iku perkolehan kang agung al munilu goyatul maqlub sekan merkoleh ing katok-katok ingkang den supri. Ayat ieu sebagai targhib lil mukminin fil jihad, ngabubungah ngaresep ka para mukminin dina ngalaksanakeun berjuang ngaluhurkeun agama Allah terutama ngajelaskeun fadilah-fadilah perang sabada ngajelaskeun tingkah jelema nu taringgaleun ninggalkeun diri tina peperangan. Dieu deuk nyaritakeun keutamaan perang. Cik Imam Syihab anjeun moal ningali ayat Sa-Qur'an nyaritakeun tentang perang ngaresep perang leuwih bagus jeung leuwih pohara batan ayat ieu malaya. Loba ayat-ayat anu ngajak perang nyaritakeun perang nyiapkeun perang hebat bagus, tetapi dibandingkeun jeung ayat ieu moal nanding. Iyalah ayat pang hebat-hebatna, pang bagus-bagusna, pang pohara-poharana tentang fadilah-fadilah perang. Masya Allah. Ya istimewa. Urang mah diberi ayat mamana ge ngabageun bae. Teu robah-robah. Ayat-ayat urang-urang. Percis fokus di daun talis. Asal goyang we murag. Ayat di awak urang bener kitu. Ayat sinu nyangkrung mah setik-setik. Mantap ieu ayat pohara ieu mah. Ayat paling istimewa, ayat paling hebat, pohara mengenai tentang fadilah jihad, fadilah perang. Berikut selain perang memperjuangkan agama. Masya Allah. Kangjeng Nabi teh keur di masjid bebarengan jeung para sahabat. Didinya Kangjeng Nabi teh tungkul siga nu aboteun pisan tuluy kesangan. Surti para sahabat teh pasti aya wahyu. Asal datang wahyu berat Kanjeng Nabi. Esa. Telila langsung cerah deui. Biasa deui. Saur Kanjeng para sahabat dieu teh malaikat Jibril nurunkeun ayat naon ya Rasulullah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Langsung kahartikan ku sahabat mah tuh. Dia sahabat papalalinter jeung pemikiran anakan ke akhirat. Langsung breng sahabat fakabbaran nas fil masjid.
bareng betem Allahu Akbar semangat juangna langsung katingali ya Allah ya Rabb. Bahkan ayat salah seorang lalaki ti sahabat Ansor faqbala rajulun minal Ansor sanian tarafai ridaihi ala atiki udangnya na bari ngabenerkeun solendangna anu tataida dek murag dilempengkeun deui ku nyana solendangna ditegepkeun deui kana tak-takna faqala cek eta sahabat ya Rasulullah unsilat hadil ayat apa diturunkeun di ayat cek Kangjeng Nabi gola na'am ayat naon ayat itu tadi innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannati yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun cek sahabat Ansor bay'un rabi'un perdagangan anu muatap moal aya rugina untung luar biasa la nakilu wala nastakilu moal kudu diengkekeun deui jeung kudu moal aya perhitungan dia siap iraha bae perang bejaan pula ambe sahabat ya Allah paingan sahabat cek Kangjeng Nabi ashabikan nujum bi ayyihim yaqtadaitum ihtadaitum sahabat kaula lir persis seperti bintang gemerlapan di atas langit bi aihim iqtadaitum ka mana bae anjeun nuturkeun iqtadaitum anjeun menang pituduh ulah cangcaya mantak kunaon atuh eta Syiah mah anti Abu Bakar anti Umar anti Utsman hiji be Ali baca ashabi kan nujum bi aihim iqtadaitum ihtadaitum lo pakene pujian-pujian Kangjeng terhadap para sahabat urang masa kitu jauhna zaman urang ka Kangjeng Nabi rute ge sakieu jauhna ka Mekah jeung ka Madinah tapi Masya Allah percaya jeung iman urang ka Kangjeng percaya aya Sidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifatul ula Umar sebagai khalifatul tsani Utsman khalifatul tsalits Ali khalifatul rabi'ah beh urang mah geus teu main perhitungan deui mantak imamun paek sorga kabeh wahara malah lain Abu Bakar itu baik Abu Bakar nu di sisi imah aing percaya ka sia sia teh Abu Bakar atuh emang atuh Abu Bakar orang teman calo tukang nipu ngaran bae Abu Bakar pagawean nyalo kadengeun ku nyana tuh ngaran-ngaran aing sarua jeung sahabat ye teu di akhirat ge kae aing dipanggil Abu Bakar aing nyolonong geus sorga tuh kan keuntungan anak akur aing jeung sahabat bareng datang ka lawang sorga ke lain Abu Bakar iya meureun ieu mah coba bareng dipariksa si Abu Bakar calo kan jeung geus pokona mah geus datang ka dieu mah nya dibalikeun teu bisa cek malaikat Ridwan beungeutna kieu amat nu ka sorga mah karasep sih mah demek aduh ya Allah ya Rabb nah iyalah naon kana ayat anu nyaritakeun fadilah perang ya Allah saquran ieu nu paling hebat ayat-ayat anu nita jihad ayat-ayat yang instruksikeun perang loba kudu dicaritakeun hiji-hijina lila ngan nu paling hebat ieu ngabahasakeun lagi Gusti Allah teh teu make bahasa tasreh tapi ngabahasakeun teh make majaz isti'arah tamtsiliyah wah nu teu mondok mah kacau bisa kurang dijieunkeun istarona teh kuari isti'arah tabaiyah bimana istabdalah hiji nu biasa nomor kaduana istarona bimana gobala isti'arah tabaiyah lantaran eta mah berjalan dina fiil wa in jarat pipilin aw fi harfi wa in jarat pipilin aw fi harfi tabayatan tapi tuh tabaiyah wa in jarat pipilin aw fi mustaqin fatabayatan tapi cek mama gentur babari betul ora Mama Syatibi ngarang isti'arah nasta'in geunah
Injarot pipilina piharbi mustaqin fatabaiyatan tapi atau naik kurang kawala dia atau seru-seru asal geus bahasa kos kitu bae geus lain sambarangan berarti ieu kudu bebeneran ngaji sebab butuh korenah jeung alaqah Warima orang nyaritakeun syarat tamthilia kehebatan ayat ieu teh cik coba urang rinci. Ieu teh ngabahasakeun innallaha sa'nya Gusti Allah ishtara eta meuli minal mu'minina ka para mukminin. Dibeli ku Gusti Allah anfusahum wa amwalahum awak jeung hartana. Pamelina teh bianna lahumul jannah dibeli ku sorga eta bahasa enteng gitu abe ka hati kurang kampung di jeuna aing mah lain urang kampung ya orang kota nu teu mondok kampung ngaranna dek cicing di kota los nu teu masantren orang kampung teu ngarti ke bahasa-bahasa kos kitu. Yuqatiluna fi sabilillah anu parang eta para mukminin dina rangka ngaluhurkeun agama Allah ajuka dituna perang mamun teu paeh hirup mun teu eleh menang atuh dina medan laga teh fayaqtuluna parang terbunuh manehanana ngabunuh batur wa yuqtalun jeung terbunuh ieu teh merupakeun wadana layaqo janji Allah anu bener jelema nu memperjuangkeun agama awakna atawa hartana bakal dibere surga ieu teh wadana layaqo janji Allah anu bener. Perjanjian tersebut teh ditulis dan lain sekadar di Quran tapi dijelaskan hiji fit Taurat dina kitab Taurat zaman Kangjeng Nabi Musa wal Injil jeung dina kitab Injil turunkeun ka Kangjeng Nabi Isa wal Qur'an jeung Qur'an nu diturunkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha anu pang pohara-pohara nonohanan kana janji batan Allah jamual aya ku ayeuna sakitu patafsiru bararunga geura anjeun ku perdagangan anjeun nu ku anjeun geus didagangkeun anu kos kitu teh bakal meunang fauzul azim. Eta ngaranna bahasa saliwat nu kos kitu teh barang ditaliti masya Allah nyaritakeun kaistimewaan perang kaunggulan perang keutamaan jeung kepuharaan perang teh melalui bahasa jual beli sebab manusia mah baheula di Mekah di Madinah Jaziratul Arab termasuk di Jakarta Bandung Medan Indonesia sadunya kabeh resep kana kauntungan dina dagang dibere naluri jelema teh hayang dagang saenggeus dagang teh nyana nguji-nguji kauntungan dibere resep di mana dagang untung hayalanana meuli sepeda leutik teh mah motor kecil teh mah mobil lah mobil ge apaan sama teh mah kaleng susu hayalanana teh ya hayang boga Fortuner ya Innova nu anyar nu hargana 500 juta teh ya mulai tah rada ngagebeg-gebeg seeutik naiknya na hayang meuli baby band wah
naik deui hayang meuli Lexus naik deui mobil kitu nu urang teu nyaho ngaranna nu urang teu nyaho deui mobilna orang lembur orang mah Masya Allah orang mah Cadillac nyaho ngaran teu nyaho rupa mobil Cadillac teh kos kumaha geus lah geus ulah nyaho sia geus sia mah kelas Avanza geus lah sok hayang naik segala ka Cadillac segala geus di jalan teh si mobil naon kos kitu amat geus ulah nyaho kabeuli moal geus sia Rolls nyaho ngaran teh nyaho rupa kula naik mobil jeung sia teh di mobil teh aya sedan mobil naon teh panjang amat nya cek cenah teh ih gampang teu ngeunaheun beureun gue eta Rolls goblok sia orang kampung sia teh nyaho mobil geus ulah didalekeun geus sia murag jantung sia dibere ku aing hargana jantung sia murag sia geus ulah hayang nyaho tapi ngerenyam teh mobil naon sih kos kitu amat teh kan geus ke bede imah geus ulah di jalan kan moncen numpakna geulis am tuh sia mah haju ka numpakna pan urang teh nyaho teu nyaraho mobil-mobil mahal teh baheula makan khusus be jelema baheula nu boga Rolls teh nu boga gudang garam kitu ge teu meunang ka jalan mun ka jalan ditangkep sebab teu stabil perekonomian Indonesia jadi cemburu sosial kuari mah meunang Cadillac Rolls jeung berbagai macam mobil mahal atuh meunang kuari baheula mun boga Lexus saha nu boga baby wen bae geus pangaina kuari mah geus merata berarti sarugi di Indonesia ngajakat mah tilok tah ya ayat ieu teh nyaritakeun kautamaan perang melalui bahasana Gusti Allah teh perdagangan abe nyongsrong abe resep abe rindu begitu dicaritakan perdagangan innallaha ashtara sanyana Gusti Allah teh eta meuli minal mu'minina ka para mukminin kabeh anfusahum wa amwalahum kana awak jeung hartana aya bebeelian berarti kan Allah meuli ka para mukminin nomor kahiji kaistimewaan ayat ieu nyaritakeun nu akad meulina nomor kahiji ya Rabbul Alamin Allah Rabbul Izzah Masya Allah nu ngajualna saha kan lo nu meuli nu ngajual nu ngajualna mukminin ya Allah urang jual beli jeung Allah teu karti aing mah atuh moal sia mondok henteu non teh bisa jual beli kitu nya dengekeun ku teu sia ieu mantak hese ge kos kieu ngaji teu cenah emang deuk kaluar bae puyeng atuh tak sia wae emang kos kitu dibere nu hararese bae urang nu meulina Gusti Allah nu ngajualna mukminin ai barang anu dijual belikeunana naon mabe ngaranna eta adalah awak jeung harta Masya Allah ai harga nu pake meuli na naon bi anna lahumul jannah nu pake meuli na ku Gusti Allah sorga beuh sahabat mah lantaran langsung ngartinya nama tadi masjid langsung bae narangtung kabeh maca Allahu Akbar berarti kesiapan untuk perang ulah diengkekeun deui moal diengkekeun deui kajen kumaha ge irabe instruksi perang la nakilu wala nastaqil moal kudu dibedogkeun moal kudu digagalkeun siap irabe beuh pohar urang makan kuari yang mendiajak perang sararia beh lah tuh ayo gara perang ngomong perang malah lain kitu atuh ayo tuh perang sabahasa urang lamun ka tentara mah pak siap perang siap eta tentara pak gimana itu pak siap dan tentara itu terlatih ya nama siap dan oh pak itu bagaimana ada penjahat siap pak
Hah? Bagaimana itu? Kenapa? Itu di sana ada cewek. Siap dan. Tentara mah goblok siap baik kos itu dia. Dan gimana kalau kita nyolong? Siap dan. Kita mah siap baik di nanaon ge goblok. Terlatih siap dan baik nya. Perang siap dan. Ada kekalutan siap dan. Ada cewek siap. Masya Allah. Nyolong. Oke siap. Tentara Indonesia teh kos gitu. Siap dan. Cak tentara. Wah bisa aja kiai. Dia tuh ke aing ge siap dan. Aing komandan lain gua naon aing buset komandan. Poho meureunnya asa neuleug komandan. Kadereun aku nya aing meureun cambangannya. Siap dan. Iya kudu lalaunan ngaji tuh. Sebab puasa ngabuburit. Asa neureun jam 3 aing. Aduh ngagoler di dari kabehan. Bayangkeun ku urang nu meulina Allah, nu ngajualna mukminin, barang nu dijualna awak jeung harta, nu pake meulina adalah sorga. Masya Allah. Selesai benar-benar ya. Ya Allah. Wah. Tuh. Kisah tuh di dieu teh bisa dipakai dijalankeun majazna. Nu dimaksud istaro ari istaro teh meuli, ari meuli teh osok tarima meuli. Ari tarima meuli mah ngaranna qabul. Geus tu dimaksud istaro teh di dieu teh ngobul Gusti Allah ngobul teh narima. Geus berarti mun dijalankeun make istiarah tabaiyah teh ieu teh bimana qabul berarti istaro teh qobala. Geus atuh majazna teh qabul istiarah tabaiyah teh bangsa anut artina anut kana masdarna geus jalankeun heula masdarna kakarak make tabaiyah eta ngaji santri nu geus kitu wal karti teman kudu teu ngaji teu karti mah bangsa santri kiai tah karak mantap cenah emang siap bisa poho kiai dia poho. Masya Allah. Ya. Jadi berarti qabul. Subbiha qabulul mu'minin. Anu ngalaksanakeun jihad anfusahum wa amwalahum bisyira bijamil umdafikulin zukiral musyabbah bi wa huwa syirau dzifal musyabbah wa huwal qabul as-su'ira milal musyabbah bil musyabbah ishtara bimakna kubala majazan ala sabil isti'arat tabanya puyang kos itu teh cenah kiai terus-teruskeun atau dijadikan isti'arat tamtsiliyah ya Allah ya Rabb dijadikan isyarat tamtsiliyah mah urusan permasalahan jual beli padahal nyaritakeun jihad guys pembahasan nu digambarkeun bebelian Gusti Allah ti para mukminin jihadna para mukminin anu memperjuangkeun agama ngorbankeun diri jeung hartana anu nu dibakal dibere sorga eta teh alir teu beda jeung jual beli gambaran jual beli anu kauntunganana hese dicaritakeunana ambo Masya Allah karim puyang tuh
ku teu kaharti-kahartina sih ngaji naon cek cenah. Sabodo pokona bongan sia teu malondok. Teh kan. Bongan sia teu malondok atuh tah ieu hararese dosa sia ngaji. Ya Allah ya Rabb. Tah ieu teh ngaranna tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah. Jihadul mu'minin wa badlu amwalihim wa anfusihim fi wa isabatullahi ta'ala ala zalikal jannah bil bai'i wasyira. Digambarkeun ku Gusti Allah perangna para mukminin jeung ngorbankeun harta jeung awakna dalam rangka li'ilai kalimatillah jeung ngaganjarna Gusti Allah karena perjuangan tersebut bakal diberi surga. Digambarkeun bil bai'i wasyira, jual beli abeh urang nyongsrong jeung kaharti. Sebab dina jual beli teh di dieu bakal aya kauntungan. Urang jual beli urang bae benda jeung benda. Beun kitu untung, masya Allah. Jual karung sakontainer untung no masya Allah. Aya meureun 50 juta mah anak teh dibere, pemajikan teh dibere, beak dibawa ka Karawang. Eta dukos gitu kan kaun jual limbah, wow, kawin deui di Subang. Eta kan keuntungan. Hah, jual tanah jadi calo, mobil, kawin deui ka Cisoka, deketnya nama kawinna. Iya, keuntungan teh pohar. Lain jual beli eta betah, termasuk di negara. Nyana diuk di dinya teh jadi kabang. Naon cenah kieu kabang nyawaing nyawa ngaran teh nyarupa teh kabang. Pokona kabang we lah pokona. Pohara. Geus cekrem bajuna ge, sepatuna kudu herang bae. Teu nyaho mah kawin deui di Bogor. Eta kan keuntungan. Pohara. Nu mantak haju hayang jadi bupati embung digeser ge 2 periode bae, untungna gede. Numantak jadi hayang ketua partai untungna gede. Numantak hayang jadi DPR naik jadi ketua DPR untungna gede. Mun bisa mah presiden teh hayang terus bae saumur hirup. Untungna meureun gede jasa. Boro-boro eta puguh jadi ketua yayasan ge mung digeser. Ja gede jasa meureun untungna. Jadi kiai ge embung digeser hayang jadi kiai bae lantaran duit sholawat loba. Ieu mah pada urang namanya helmnya. Ampura ieu mah pada urang namanya. Ya tolol teh nu kos kitu. Wow, ieu keur carita doang. Aya hiji ngan dianggap aya loba. Padahal hiji dianggap loba. Oh, manya kiai korupsi. Untung. Jadi nyongsrong tak keuntungan teh hate teh aduh masyaallah. Ngariung bae ngariung. Ka mana ngariungna? Tuh mah saya teh mah. Eta teh yatim. Teruskan bejakeun jaki budol aing sales mah kitu. Geus kagambar ku nyana. Wah, mal menang berkat. Teu ngajingjing. Ariung pud ke mana? Ayo tuh. Di saya tak bos limbah teh. Ye, atuh tenang kayak aing magrib di ditu bau. Datang ke berjamaah ge ditinggalkeun magrib di ditu pan puara eta kiai. Ya Allah ya Rabbi. Duniawi keuntungan. Masya Allah. Nah iya ge nyaritakeun perang teh ya. Keuntungan ada pohara. Allah narima kana perjuangan mukminin. Memperjuangkan ngaluhurkan agama Allah melalui awakna. Siap awak teh dek ditarohkeun di medan laga li'ilai kalimatillah, ngaluhurkeun nanjeurkeun agama Allah. Siap aing mah Allah
meuli awak aing dengan latar belakang motif adalah li'ilai kalimatillah bakal dibere hargana bi anna lahumul jannah sorga. Geus kabayang we jelema manggul senjata teh sahabat nu kabayang sorga. Manggul panah nu kabayang teh sorga. Bahkan antara paeh jeung hirup gedean ka paeh. Syahid aing, sorga aing ira deui memperjuangkeun sorga. Hirup dilila-lilangan sakadar ngalobakeun dosa jang naon, maninggal aing berangkat menuju medan laga ngaluhurkeun agama Allah diperintah ku Allah nu bakal mayarna Allah, babayaranna sorga deuk ira deui. Datang ka kos kitu pemikiran sahabat. Lalaki mah geus jelas, awewe daratan ka Kangjeng, ya Rasulullah lamun hakim menang perang bakal sorga. Menya kaula teu menang perang, emang ulah awewe ka sorga. Wanita baheula hayang perang. Budak anu dibawa balik deh daratan ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah emang kami teu meunang gitu ka sorga budak leutik. Emang kunaon perang kami ge hayang ngilu. Kabita jasa lamun Gusti Allah nyaritakeun innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Emang kami teu meunang kitu budak leutik ieu mun perang pae haju ka surga. Ya Allah cek Kangjeng kabeh anu mere hidayah Gusti Allah. Matak sahabat pati mimiti lalaki awewe budak tohara luar biasa. Turunkeun ayat eta teh gairah juang perang teh semangat luar biasa timbul pohara. Barang dibacakan di tahun 2020 di kepresiden yang mulia ngabaget demantak ulah naon kitu ngaranna nyalahkeun sasaha teluhurna agama teu bersiarna agama lantaran urangna teu make agama. Ulah waka perang fisabilillah tama kudu aya komando heula. Ngamalkeun sehari-hari na bae heula. Ngamalkeunana urang teh ongkoh agama Islam tapi teu make syariat Islam. Rakyat mah alhamdulillah masih kene aya perhitungan dengan syariat Islam, tetapi di negara da kumaha? Negara urang teh mayoritas Islam, DPR-na mayoritas Islam. Pemerintahna mayoritas Islam. Tapi kunaon atuh teu ngalaksanakeun syariat Islam? Ieu mah keur carita ulah disalahkeun mun agama Islam di Indonesia melempem. Salah urang kabehan. Urang onam rakyat alhamdulillah. Tah paeh. Awas negarawan mun can kaburu tobatnya ngagugulung syariat-syariat Belanda, Walanda, Inggris, Prancis, demokrasi terutama mbahna Amerika. Can tobat jana. Teu ngajamin kudu ka sorga ieu mah. Teu ngajamin. Sanajan ka sorga ka neraka heula. Camat ka sorga ka neraka heula insyaallah. Bupati ka sorga aja iman nyanangan ka neraka heula insyaallah. Geus anggeus-anggeusan tah aing ngomong. Wah, cenah kiai sok kitu atuh dengekeun ku sia. Baca ku sia Qur'an aing ngadengekeun sia bener tah teh coba. Aja aing mah teu kudu ngomong ngadengekeun ge sarua. Bahkan ngeunaheun ngadengekeun bener asal sia ngacaprakna bener. Baca ku sia aing nu ngadengekeun salah tampilin coba. Atuh kudu bener maksud aing mah kena bener. Di hareureun saja kena bener di bengkol-bengkolkeun bae Qur'an. Bangsa kiai yayasan kiai Golkar kan mengkol malulu ngartikeun Qur'an. Ngaji atuh. Majazna, istiarahna, tasbihna, kinayahna. Ulah dianggap babahari Quran teh ngaji dudungan. Atuh gesek kula ge bingung kula bae teu ngarti-ngarti. Kumaha teu mondok. Nah, ya Allah ya Rabb. Iyalah hese. Nah nu mantak
urang memperjuangkeun agama teh horeng jalan di tempat lantaran urang-urang hungkul para santri, para ustad, para kiai, para masyarakat. Alhamdulillah nu di masyarakat mah sangkilang jawara ge tetep nanyakeun ka kiai bag-bagan agama. Pedagang nanya ka kiai berarti make ai kunaon kiai na henteu. Boloon ka kiainya. Nu di pamarentah maksud. Lah, kadinya deui kadinya. Ih aing mah kitu aing mah pokona mah. Aing gerget ja riba bae dihalal-halalkeun mah lulu. Sogok dihalalkeun. Kiai hayang naik jadi ketua MUI nyogok. Kiai nyogok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Atuh deuk kumaha benerna, ieu deuk kumaha benerna. Geus puguh anu hayang jadi PNS mah teh nyogok seperti itu kana. Gegeraan cepat. Tuh kan sia ngembut pan. Ya, emang eta lain neraka. Jadi kiai doang nu nyogokan mah. Lain ke yayasan mah pagon ke yayasan mah nyogok-nyogok kene. Hadah, mantak ieu. Naon kitu garana endeu kumaha. Endeu kumaha. Tah, di negara urang untung masih kene aya kiai nu ikhlas, kiai nu bener, kiai nu bisa dituturkeun. Masih kene jelema nararanya timbul tina keikhlasan kiai. Alhamdulillah balanja ka mall waya salat mah salat. Bahkan pelayan ge salat. Kula salat asar zuhur aju di mushola di mall. Aya deui nu make susunan nu saparo teh. Susunan saparo aja ieuna ka handapna ieu mini. Budak ka mana ye? Mama mau kena salat. Ya ieu mah tadi pelayan nu tadi teh ieu mah. Pelayan salat. Salat beres make baju eta deui. Atuh kula ge ya Allah bener aya imanan ya budak. Laku oge jadi nu kadua katilu. Atuh aya imanan kan berarti eta. Sakitu sibuknya nyempetkeun diri salat. Urang mah urang kadang-kadang biasa bae nya nama sakitu sibukna ngaladena nu batur tapi masih kena sempet salat. Aya imanan. Eta berkat kiai anu nerangkeun salatna ikhlas nyulusuk. Kos gitu. Eureun urang di rest area magrib. Antri di salat. Nu mantak bangsa bule-bule, bangsa gitu Kristen, bangsa Buddha kaget dana deuleu di rest area bae deuk salat magrib antri. Wah, ada di Indonesia mah masyaallah. Aya disingkat bae salat magrib sarakat bae lah. Ja antri. Ya karib urang takjub lelekos kituna takjub muludan masih pohara di masyarakat sanajan di negara mah geus eureun muludan teh rajaban di masyarakat masih antusias keneh beakeun stok kiai kurang pun nyieun deui pun stok kiai jeung stok kori kurang teu tinggal nyana bae kewalahan sapeting 5 panggung balik jam 7. Tah, ieu diurang ieu keur carita antusiasan. Najan nagara mah kari eureun. Parah di negara zaman Pak Harto mah baheula muludan aya keneh, rajaban aya keneh, barang nu kuari eueuh geus eueuh. Loyalitas tentang penghargaan, menghargai sesama agama kudu ditimbulkeun jadi ulah aya muludan. Sabodo nyana aja urang mah terus bae. Nyana teu muludan ge urang muludan bae terus. Masyarakat mah di urang mah alhamdulillah. Mantak heseun nyana neuk ngarobah jadi Muhammadiyah bae hese. Neuk ngarobah tina ahli sunnah kudu jadi Muhammadiyah baheula. Haram ziarah itu haram, orok di bawah jarah. Bingung ngamin rais kaduh ngomong aing cek cenah ieu.
Maulidan diharam-haramkeun budak nu mabok bae buludan. Tadi Indonesia aya naon meureun. Alhamdulillah masyaallah. Berkat naon eta? Berkat kiai-kiai anu ikhlas nyaritakeun nu teu make dulal dalil. Puasa Rajab bae ge nanyakeun dalilna di mana dalil sahihna dalil sahihna ulah dijawab. Antepkeun kana mabok dalil nyana. Enggak, seorang mah parwasa bae geus. Ya, sanajan datang ka zuhur ulah bebeja. Ya Allah, ya Rabb. Tah. Jelema teh ieu teh perdagangan, dagangna jual beli jeung Allah teu mungkin. Ieu mah bahasakeun dagang sote tamsil. Mun dijabarkeun secara detil ku teu kahartina Allah meuli. Ieu angel berbagai ulama-ulama masa Allah mukhalafah lil hawadits kabeh ge nu Allah. Urang mukmin nu Allah, harta urang nu Allah, awakna ge nu Allah, deuk dijualkeun ka Allah panunyana teu harti. Toh, rinci kurang ku ilmu tauhid teu harti kajian gua kumaha ge. Atuh ieu mah tamsiliyah supaya kaharti ku urang kampung di mana-mana tentang padilah perang. Lamun langsung dijelaskeun we moal kaharti. Tetapi make perjalanan bahasa tamsil ku jual beli kahartikan ku urang masyaallah. Naon sih nu dijualna? Awak. Naon sih nu dijualna? Harta. Dipake naon sih? Jihad. Maksudna perang sabilillah ngaluhurkeun agama Allah. Oh, nu di deuleu hiji bae kaluhuran Allah. Nu meulina saha sih? Allah. Nu pake meulina naon sih? Sorga. Masya Allah karim. Eta bahasa jang urang lembur padahal teu meunang ngabahasakeun kitu. Sebab pake meuli teh kuduna mah teu meunang sorga bahasana ge lain bil jannah tapi bi anna lahumul jannah. Make bahasa bi anna lahumul jannah hiji aya anaan, dua make lahum diheulakeun jannahna pandeuri. Berarti kan ieu ngandung kana rahasia cek ilmu bilagah mah teu sambarangan ngabahasakeun bi anna lahumul jannah. Waduh, nu jelas perang sabilillah surga. Tuh. Praktekna teh kumaha ngalaksanakeun lillahi kalimatillah teh dibejakeun ku Gusti Allah. Praktekna teh yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Praktekna teh yuqatiluna perang teh fi sabilillah lillahi kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah. Anu endek ditimbulkeun teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Daya pangeran anu wajib disembah kecuali Allah. Kami diparentah cek para sahabat perang. Datang ka ngucapkeun hatta yaqulu la ilaha illallah. Di mana geus ngucapkeun la ilaha illallah geus apa? Urang deuk ngabunuhnya na maca la ilaha illallah angkat senjata ulah. Di titana datang ka hatta yaqulu la ilaha illallah. Tuh urang makan kuari ahli la ilaha illallah. Nu anehna kuari la ilaha illallah jeung la ilaha illallah perang. Nu anehna teu kudu di Irak, teu kudu di Iran, teu kudu di Suriah, teu kudu di Yaman, teu kudu di Turki. Lah di Indonesia ahli la ilaha illallah perang. Nu diributkeunana lain jihad deui mah urusanana ya karim, sekedar partai, sekedar organisasi,
sekedar jabatan, sekedar seseorang. Temikir tadi Indonesia. Ya Allah ya Rabb. Gara-gara bendera diseret ke penjara.